sedekah dirahasiakeun jalma sedekah rahasia sehingga tangan kiri teh nyaho, tangan kanan mikeun duit. Pasti ya aya baju gamis ustad di masjid ke ngagantung, ustadna keur kacai, urang datang mau duit tah 500.000 diasupkeun kana kantong baju ustadna mah teu nyahoan. Tah eta sedekah sir. Atawa aya nu keur ngabangun pondok di Lebak, ngabangun pondok ya, Lebak Pasar. Urang meuli semen ka material, meuli satruk urang nya. Mang, ieu semen bawa ka pasantren Lebak Pasar. Nya, anterkeun tah ieu duitna dibayar ka material. Ku material dibawa ka pondok ka Lebak. Cek akang di Lebak teh, ieu ti saya. Teuing buka tadi teh aya jalmi meser semen piwarang dicanda ka dieu ka Lebak, tapi artosna geus tos beres ieu nama pembayaran mah tos beres. Tah eta sedekah sir. Embung dikanyahoan urang mah tibang mau adukan saember ge ieu di videokeun. Hey guys, saya lagi goro